Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejer sareng para pamilon anu kusim kuring dipihormat, langkung dipayun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu tos masihan kasehatan ka urang sadaya dugi ka urang tiasa patepang rarai dina kaayaan sehat walafiat. Shalawat sinareng salam mugia dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, sahabatna dugi ka urang sadaya salak umatna. Nepangkeun simkuring Revani Feraldano Fitri ti kelas 11 MIPA 7 bade medar pasualan pentingna ngariksa lingkungan alam. Ayeuna urang sering pisan nguping ayana kajadian musibah longsor. Di sawatara wongkon seueur pisan jalmi anu pada tingkot ceak ku alatan katimpa longsor. Numutkeun ka para ahli lingkungan mah, ayana kajadian longsor teh balukar tina kaayaan lingkungan alam anu ruksak. Di mana-mana tangkal kai dituaran, gunung gararundul. Balukarna dina usum halodoh cecai, kitu deui dina usum hujan di mana-mana seueur kajadian longsor. Jalaran kitu teu aya deui cara sangkan eta musibah henteu tumiba, lingkungan ku urang kedah dijaga sareng diriksa. Urang kedah sadar pentingna melak tatangkalan. Upami urang gaduh lahan, boh di buruan, di kebon, atanapi di sakola, hayu urang telakan ku tatangkalan. Margi eta teh bagian anu kalintang pentingna dina ngariksa lingkungan alam. Rupina mung sakitu anu tiasa didugikeun ku simkuring, mangga bilih aya rencangan anu bade mairan.